Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal ardha bi nuri syamsika badana bada birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Para ibu bapak hadirin samudayana nu kusim kuring dipihormat, alhamdulillah wa syukrulillah ti payun urang sanggakeun kadat Allah anu parantos maparinan rupi-rupi nikmat salasawiosna nikmat tiasa hadir di majelis taklim anu mudah-mudahan kusumpingna ibu ka ieu majelis setiap lengkahna dicatat ku Allah janten amal soleh, amin ya rabbal alamin. Shalawat miwassalam mugia salalawasna dilimpah curahkeun ka panutan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teilap ka kulawargina ka para sahabatna oge ka umatna dugi ka akhir zaman. Para ibu hadirin samudayana ayeuna teh geus sasih Desember. Naon? Nyalah eta we. Masih sasih Masehi bulan Hijriah nama Jumadil awal kenenya. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Lebaran tereh lah. Ibu sadayana alhamdulillah urang mah nya rajin ngawas teh unggal minggu ka ditu ka dieu nya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sing janten saksi jaga di poe kiamat. Yen ibu kantos sasarengan di dia di masjid sadayana ngumpul ya. Janten dina kitab Nasoihul Ibad kieu Bu ruwiya nin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saurna teh kieu man ahana khamsatan khasira khamsatan, jalma ahana nungan rap sepele nganggap rendah kana 5 perkara bakal rugi 5 perkara cenah kitu. Nu kahiji manis takhaffa bil ulama khasirad dini, jalma anu istahoffa nu nganggap enteng ka ulama bakal rugi dina masalah agama. Sabab al ulama warasatul anbiya, al ulama qadah ya, ulama teh penerang gitu. Makan dina saur Sayyidina Ali mah mautul ulama mautul alam, mautna ulama teh sarua jeung mautna alam gitu diantawisna teh. Kewah lawang terangkeunnya hiji-hiji. Nu kadua manis takhaffa bil umara khasira dunya, jalma anu nganggap sepele nganggap enteng ka umaro, ka pamarentahan, ka pamimpin, eta teh bakal rugi masalah dunia. Laras teh? Laras. Urang ge lamun aya keperyogian aya koneksi mah nya rerencangan atau kawawuhan gampang. Masalah dunia. Nu katilu manis takhaffa bil jirani,
khasirul manafi'a. Naon jiron teh? Jaro, jiron, jarun, jironi. Jalma anu nganggap enteng kata tangga muncul kurang gitu. Pan aya hakul jar geningnya hak bertetangga. Nganggap sepele kata tangga bakal rugi dina masalah kamangfaatan. Laras teu Bu, gaduh manfaat urang teh kata tangga teh gaduhnya. Gaduh kamangfaatan aya kamangfaatan atawa nyieun kamangfaatan. Hiji waktu mah perlu uyah, duh eueuh di imah teh. Warung jauh, da pirage uyah piraku teu bogaeun. Ceuk gaduh uyah di bumi. Rata-rata uyah mah gaduh sadayana ge. Jadi mesing teu boga duit ge uyah mah boga. Mun teu boga uyah teh kaci datar lalu. Uyah mah pasti gaduh. Matak dicontohkeun ge nu boga uyah. Teu sapira tapi manfaatna loba. Tah kudu siga uyah jelema mah. Hargana murah, teu sapira tapi manfaatna loba. Ngagoreng enog make, nyieun sayur make, minjuh kopi, gula kopi mah Bu. Ngan sok aya paribasa uyah oge. Asa aing uyah nah habet kaki dua teu kakaler. Karunya turang kidul. Tak jadi mun nganggap sepele kata tangga sok rugi dina masalah kamangfaatan. Jelegur teh kahuruan imah saha nu panggalana? Tetangga. Nu mawa emer tetangga. Nu nyiuk cai nu sok ngagorengkeun oge tah itu komplit panana tuh. Nya kitu. Nu sok nulungan oge tetangga. Kadang-kadang nu gosip oge. Gitu. Komplit lah. Komplit. Maka cek Nabi aya we hak bertetangga. Di antawisna naon Bu? Sering ku abi didugikeun. Mun aya pangabutuh nu tadi nya pek bere cek Nabi teh. Leres gitu. Mun teu damang gewat longok. Mun aya nu maot gewat takjiah layad besok diprotes aya layad jeung longok pahili teh. Gewat takjiah tuluy anteur ke gitu cenah dia. Lamun nuju sasabaan pangrajagakeun pangraksakeun naonana imahna kulawargana pang jeung nu rek nyaba ge bebeja heula gitu. Mun nyieun bumi cek Nabi teh ulah kanaon katutup lawang angin-angina ku sabab bangunan urang. Mun erek bebeja heul minta izin. Hebat ajaran Islam mah teu da. Teu kena-kena nu urang, da nu urang ieu bangun. Ya. Panu terakhir gening Bu nu terakhir lamun masak ulah kapilara ku seungitna masakan. Kajaba lamun rek dipasihan. Matak lamun masak teh lamun nyayur sing loba cai
ngarah tiasa mere katatang. Boneka cantik dariin dagingna saeutik caina satim. Tah gitu. Jadi loba kena-kena mun masak sing loba caina masak hayam saparapat caina sajolang. Lain gitu maksud namanya nyabukurna aya dagingna oge cenah yang ngaraosan angeun naon eta ibu aya angeun ieu cenah angeun hayam da hayamna mah eueuh hinyai we luhurna wungkul ieu ngasaan cenah bu kolak cau aya kolak cau mah ya cangkaleng cau jeung sajabana bahkan subuh sok aya nu masihan kolak di dieu teh di masjid tapi tiap Jumaah tapi henteu tiap Jumaah ketang subuh tak bapak lamun subuh yang berjamaah di dieu insyaallah sok aya kolak wejaan lah bapak-bapak ngarah pinu lamun tas Jumaah sok aya bungkusan tapi Jumaah kahiji nu tas Jumaan sok dipasih eta teh dicontohan sugan we atuh nya sugan we atuh nuluy tas Jumaahan teh gek disadiakeun kitu mah ngabilih anu bade ibu mangga aduh hebat lah sodako Jumaah nu kasabari hiji bu anu kaopat poho deui ulah nu katilu teh manis takhaffa bil jirani wasirol mana fi'a manis takhaffa bil aqrabi naonnya lain lah aqriba macana manis takhaffa bil aqriba gitu. Jadi jalma anu nganggap sepele kanaon ka karabatna sieun atuh teh anger ieu nya geus kieu kamari Jumaah gitu deui nya disada sok reuwas abi teh manis tahopa bil aqrabai khosirol mawadah. Jadi jelema anu nganggap ngahinakeun ka akarabatna eta teh sok hilang rasa kacinta, hilang rasa kanyaahna, sok eueuh, sok teu pilih silih pikanyaah, sok jadi masing kadang dulur jadi batur jadi dulur. Eta teh biasana sok nganggap sepele tah akur-akur teh kewe lamun hari raya sasalaman deui anu kalimana manis takhaffa bi ahlihi khasirati bal maisah jalma anu cek urang menganggap sepele ka kulawarga ahli ka ahlina khasirati bal maisah bakal rugi ya bakal rugi dina masalah kaalusan dina kahirupanana laras gitu cek cok we di rumah tangga tehnya bongbrang dor dar rek sare bapakna di tengah imah ibuna di kamar ta eta teh biasana nganggap sepele lah mawa duit teh sakieu pimahieun kana naon
Ayeuna teh mararahal beas ge 15.000 16.000 sakilo bejakeun ka bapa maneh ka budak ngomongna teh teu wanieun langsung mah nya da sieun ditonyok gitu. Nah gitu eta teh nyepelekeun ka ahlina ka kulawargana boh ka bapana ka budak ka indung ka caroge dina bakal rugi dina masalah kahirupan da harta mah tos rizki mah tos aya dina kulakan kamari geuning pengajian Jumat geus ayat kodo jeung koda aya katangtuan ti Gusti ngan kodo aya nu mubrom aya nu mualak nu mubrom mah moal bisa dirobah deui saperti ayana maot sareng terjadina poe kieu tah nu mualak mah tiasa berubih kumaha usaha ikhtiarna jal saperti masalah masalah jod masalah gering teu damang kedah aya naon ikhtiar cek Allah teh tingali heula cenah ikhtiar henteu ye teu damang teh nya kudu ikhtiar naon berobat lalandong jeung sajabana tah eta teh kodo mualak anu Allah memperhatikeun kumaha perjuanganana eta jalma hayang cager teh cek Allah teh alus perjuanganana teh cager ya nongtot leho kumaha Allah we susut sing sringkeun atuh ai moal di lamot mah budak yang ayeuna mah jarang barudak nongtot leho teh mun ajaman abi mah loba galib zaman abi mah kapungkur nongtot leh tuluy ari ngobrol teh melenung ayeuna mah geus jarang ayeuna da baheula mah carana soeh ge dipake keneh bujurna ning soeh dipake keneh baheula mah da getol diuk geuning geus soeh ieu teh dua di dieu teu dikaput tamal we ku ten soplas baheula mah galib calana panjang logo rek sakola agama daeueuh deui wati ku tali rapian maman teh ayeuna mah barudak moal aya nu kitu teh sigana teh zaman abi mah kitulah eta teh berlaku galib kabeh teu riweuh-riweuh nya logor make tali rapi soeh tamal ku ten sop lok wade dia teh ulin we kitu ngaguluyur leho nararongtot komplit penderitaan teh susut ka dia geuning reset mending geus serenge ya teh mata kelamun eta teh mun baralik teh da balau hanyir atuh eta mandi mah gitu tah jadi lamun cek nabi teh lamun nyepelekeun nganggap sepele ka ahli ka kulawarga khosiro tibal maisah rugi masalah kahirupan nyusuh teh teu bersih ulah nganggap sepele karena masalahnya sudah capek bapak nya ge aya mesin cuci da kudu anggar kudu dipoekeun nya bunya urang bela lah ibu karunya kudu dipoekeun komo nu teu make mesin cuci mesin gusruk wah capek da baheula mah galib mesin gusruk geuning ibu teh barajad sampean teh nya kurinso barajad atuh perpecahan antar suku naon bahasa Indonesia na teh meromeh lah bahasa Indonesia
dipariksa ke dokter era ada apa Bu penyakitnya? Ini bodok kaki meromeh. Pecah-pecah berenya kaki pecah-pecah barulah eta teh saking naon getol nyeuseut panangan kan panas baheula mah laras gitu tuh gitu ulah saling ngahina keun nganggap sepele bahkan cek dina Al-Qur'an teh nu surahna poho deui geuning Bu ya ayyuhalladzina amanu la yashor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Hei golongan satu kaum, hei jalma-jalma nu ariman aranjeun teh ulah silih hinakeun antara kaum jeung kaum, golongan jeung golongan, tatangga jeung tatangga. Sabab naon belum tentu nu dihinakeun teh leuwih alus tinimbang aran bahkan beuteing leuwih alus nu dihina ku anjeun teh. Gitu. Surah nanti teh Bu, surah Al gitu jawabanna. Al-Hujurat gitu. Ayat sabaranya lah. 11, 10, 12 teuing lah. Antara sakitu we. Nisa tuluina teh naon lah hilap deui nya doh wala nisa min nisa asa ayakunna khairan min hunna gitu mun awewe mah nya sok lah raras pastina gitu ayakunna khairan min hunna gitu dah domir awewe domir jamana istri jeung istri oge ulah silih poyok silih hina keun antara istri sareng cek Al-Qur'an teh kitu nya mapatahan gitu laras gitu ibunya kadituna teh naonnya punya wala talmiju laras eta wala talmiju anfusakum wala tanabaju bil alqab ulah saling mencela ulah saling manggil bil alqab ku panggilan anu alqab teh lalandian lah nu butut nya tuh kan gitu cek Al-Qur'an oge mun manggil ulah ku lalandianana anu butut kena misalkan pitak dia ulah gitu kena bodas kulitna hideung ka dieu ulah gitu nya tak kitu cek Al-Qur'an oge bisalismul pusuk ba'dal eta teh sebutan anu goreng pasek sabada iman itu ibu matak panggilan teh ka bapana teh sing sae lah nya ulah manehna ari manehna rek ka mana muni asa zaman kuno pisan ayeuna mah geus modern yayang bebeb ngan ulah kuka jadi bebek bebek bapakna terus mama nah ibu tuluy nanti loba we nu alus lah panggilan abi umi panggilan abi umi ari ieu ditato panjang teu pantes atuh panggilannya abi umi leungeun retem ku tato eta mah bebeb pantesna abah emak
tah eta mah keur usia nu geus rada aya umur. Ulah dituluikeun nepi ka ini bebeb da moal pantes ganti nenek kakek geus nini mah ulah bebeb. Jadi ulah panggilan ge ulah anu matak naon kedah anu sae kitu ajaranana. Kabudak we kabudak sae na kabudak teh si raja si geulis si pinter keur leutik teh panggilan teh kitu kehed si teh kaditu kadieu bari dipurilitkeun ceulina teh ulah nya si bager si soleh si presiden naon we sebutannya nu kira-kira hade lah da doa eta teh ibu teh ka budak teh nya pek teh kaliasan jadi pejabat tuh gitu belegung tolol jadi we bodoh budakna teh nya itu kudu dimanjakeun kudu nu sae da doa eta panggilan ibu ka puteut teh nya doa. Gitu. Jadi wala tahkironna minal ma'rufi sayan. Jadi ulah ngahinakeun, ulah nganggap sepere kana kaalusan mah sanajan sigana leutik atawa saeutik. Laras gitu Ibu, laras. Oh, gitu. Tah ayeuna Ibu kadieu ulah dianggap sepele ieu teh. Tolab beuteing timbangan amal berat mah ieu meureun Ibu teh ngahajakeun nya maksakeun da timbangan amal salat mah kitu urang teh nya kitulah nu biasa nu geus biasa tah ieu leuwihna ieu teh tolabul ilmi komo sakedeung deui tereh sasih Rajab marema walah talab ilmu tanya diunggal masjid Rajaban ti palih kaler palih kidul palih kulon palih wetan nu eueuh teh di luhur jeung dihanap dina jero bumi nya di kamana-mana ge pasti we ke ieu teh di hadiran tah kitu pesan Nabi teh ulah nyepelekeun intina malah kana naon wae oge nya termasuk bertetangga tadinya bertetangga ulah nganggap sepele kata tetangga teh kena tetangga imana rek runtuh nya umpamana padahal meureun eta ge loba manfaat aya manfaat mereka mangfaatan sadayana ge nya insyaallah bakal ayaman teu pati-pati Allah nyiptakeun perkara kajaba aya manfaatna. Da tetangga teh paling terdekat kitu nya bertetangga, berkulawarga, rukun, ramah, lingkungan, beres roes nya aduh resep geuningnya beres roes daya naon repeh rapi mobil khusus di kulawargi itunya cekaloh teku angpusakum wa ahlikum nah, raksa jaga kulawarga bisi asup kanan arak kanan araka gitu Ibu cek Ibu teh ngaharulang we sigana marelong ka abi teh padahal urang dieu situ wawuh aduh ngan asap remen gitu Ibu teh kamari di Al Hidayah tuluy jumaahna di Senena tadi dia ke dalam abi ke dalam malam Rebo insyaallah ya tuh payu buannya di kanang tapi gitu Ibunya jadi kurang wihan deui jalma anu man ahana khamsatan khasira khamsatan
manis tahafa bil ulama khosiroddin. Jalma kahiji jalma anu nganggap sepele ka para ulama ka ulama teh jama tina ilmun ulama nu loba ilmu. Nah itah biraga si eta apal nganggap sepele itu teh nya sok da ibu si ayeuna ibu sok ka dieu terus titah pidato da meureun ngompol nun tara biasa mah pembawa acara we surah abdi ge pembawa acara teh kudu aya regenerasi sanes pade we sok we saha ibu oge aya Ramadan mah aya barudak mawatek eta we teu ganti-ganti matak diajar ulah mawatek abi mah khutbah ge sok dadakan tara mawatek beledug we geus khutbah Jumat oge asda geus apal gitu katalar hadis-hadis Al-Qur'an sawareh matak penting maca supaya lega wawasa itu ya ibu oge di bumi teh minimal setengah jam khusus kanggo maca sok lah insya Allah bertambah setengah jam ulah loba teuing lain maca WA lain maca ilmu agama ayeuna mah bu gampil nya nu geus diterjemahkeun aya ulah kitab nu aslina hese maca teh nya maca kitab mah hese aya nu geus terjemah ayeuna mah kitab oge rek kitab naon ge aya abdi kapungkur keur di pondok masuk ngaji Alfiyah hese ayeuna ka budak teh pameulikeun ceng teh kitab Alfiyah anu geus di naon dijabarkeun babari mahaminan teh nya gampil da bareto mah hese kitu rek kitabna naon ge asa daek maca mata ka abi aya nu masihan kitab teh Bukhari Muslim geus diterjemahkeun tuluy pokona mah alhamdulillah weh abi aya nu masihan kitab termasuk abi dipasihan Irsadul Ibad kitab aslina boga kitab terjemahna cing teh ieu mah leuwih babak arti tere itu mata asa getol we macana ngaji gitu ngamun teu apal taroskeun gitu ibu ngaharulang we ibu da padahal hujan teu cek urang tenang we tuluh sadari pokna teh panganing lila kene sajam deui tuh hararayang cek ibu teh aduh ari ngaji mah setengah jam sajam ge cangkeul laras ibu lamun sinetron mah hayang gura-giru isuk deui da keura ramena lamun kaliwat ge sok nanyakeun ka tatangga ceuk cenah si eta teh kamari teh nepi ka mana nepi ka ayeuna cenah ceuk anu da cenah keur pasya jeung ka bogohna anu ditu belah apa nerangkeunana ari balik ngaji mah cecek bapana teh tadi teh ngaji teh naon duka da teu apal da nyaeta tunuh beda jeung memprestasikeun sinetron ya pasti apa komo lamun main atos Isa amanya balik ke uih ka bumi ibu teh main kene can salat Isya gedean cenah salat lain titah dileutik kana gedean cenah rek salat ek nyoba kahusuan meureunan ya biwir maca Fatihah ceuling ngupingkeun sinet hebat ibu mah bisa gitu aduh nah, gitu ibunya nah, jadi nu penting mah ibu kangge urang mah nya sakieu ge alhamdulillah tiasa sumping rek teu rugi kumaha tuh gerahnya
sumping jaba disuguhan aya tuh alhamdulillah komo lamun kieu nya di ditu teh aya penjaga hiji tuh di ditu teh anu langsung asup 1 kilo beas sigana isukan pinuh senen sigana pi ka dieu bener lagi yakin tah di ditu teh aya beas loh barang asup 1 kilo berarti 1 kilo pan silih bej saya gitu saya suka bima nu penting mah daratan we ka masjid terus kitu nya punya beas 1 kilo ngenceleng 1000 teu saimbang pisan euy ya beas 1 kilo ngenceleng jadi 5.000 wah hebat itu insyaallah pinuh we wal yahdaron ujuban riaan wal ihtiqara li ghairihi bil i'tila wal yahdaron ujuban riaan wal hasada wal ihtiqara li ghairihi bil i'tila pepeujeuh jauhan ku anjeun naon teh ujub ria jeung hasud nan wal ihtiqara li ghairihi bil itu jeung nganggap sepele kanu sejen gitulah mun diri sadomkeun nya cek kitab azkiyah mah kitu tuh termasuk kudu dijauhan teh nganggap sepele nganggap leutik kanu sejen tos we tamat da abdi mata alami paling lami ge sajam ngaos teh nya nah gitulah cukup Bu cukup cekap cekap cenah da ibu abi mah geus surti lamun ibu-ibu ieu mastakana kana jam soda sok aya sok kareret da abi lah kieu tah geus teu fokus teh nempona teh kana jam dia kau di ahli hidayah we di ahli hidayah abi pan dihareup di dinya mustami nu mustami teh lain ka abi kana jam pona teh oh geus meureun kitu cek abi teh nya sami di dalam oge sok aya nu kitu sok molongan jam tah kitu rupina ibu sadayana hapunten anu kasuhun wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.